di gue ayeuna tiis dengan sawah matak tekah ya mun kira-kira mah umur taraf kopi. Suatu orang pindah ke belah gitu pada kacang ke sawah sampai leuwih nang kali gunung na. Setuju, hayu aku buru bising surup panon poena, Hilmi Sepri buru bising tinggalin. Hari ini harga hari kemarinnya. Lihat dulu. Ayo guys. Sahabat meledak sekarang kita kayak miring. Buat kenapa kan? Punya lihat pada lanjut. Lihat. Batang dina tanah, ieu ku abdi digeletikan. Ayo atuh orang redup. Halus ya tempatnya ingat ini. Pri, urang mah bade mancing bising ngalok laletik. Hati-hatinya di galengan. Ini nyantol bisa menaoge tenan naon mungkin urang mah sadar. Bunda tingali lanjutan orang tuh kan terjadi sebenarnya orang kerajaan khawatir is anjeunna Bunda pikiranna tenang. Ih bener pisan Nes, pasti engke nu ninggal lanjutan urang bakal hokeun dipuji. Wah alus pisan lanjutannya sejeng dina teh. Ringnya pisan urang ari dipuji ku batur teh pokona nama lanjutan urang teh kudu halus teh kalembur. Kembaran ding, di laukna rada timan, kudu diolok ku cacing kalung. Nah lauk teh bertiara linci cacing geus beak tilu, can aja nu nyokot pisan. Pri, urang ngawi bae paya laukna tereh nyangkutna. Ayo urang poyok, ambe laukna penasaran. Lauk di balok, gura giri gera nyantol, ulah cicing kawas tonggong, depan urang ngeuna pisan, moal matak mopol. Ya biar anjir, sabar aku bar ngawi yuk angin rame orang ngawi. Cing cangkeling manuk cingkeng cing deter, bos kakolong baka satar bulener. Wah, gaya pisan ya baru dak arah penguling bari ngawi itu dalam dah. Tapi dah tinggal si Yomi. Tadi nunggu ajaran tapi temenang nanaon. Mending juga orang ngalah kamu langsung menang hasilnya. Teh Matsya jeung Teh Yuli datang-datang kalau nyeledek. Mancing lauk mah atuh kudu sabar teh jiga mawa kangkung rusuh wae. Aya lauk disolokan, disambar ku baru dadali. Mawa kangkung jiga jagoan padahal kangkung nenang mau ti batu tadi. Jadi mari benang warna belok dipake ngaranjut sisi jalan tong sok loba omong siga belok mendingan bawa kangkungna ka dapur bising apa di jalan. Dan weta geus mending kurang belembe kangkungna babarengan. Ih, wah, lompat Marsha bisi berak.
Apa racun baru dak? Duh, kena raon yeuh, mani bangun maneh pisan. Andika, tempo, kuring ketumbuhan lauk emas, tong gandeng, bising lauk kabur. Cuma tujuh merajut hari mana ngawa buku non eta mani kandel itu Bisa nanya, kuring mau kumpulan sajak menang sorangan nyaho teu. Kuring teh bisa maca sajak anu endah pisan. Oh, hukum karena lauk menyangkut. Toklah gaya sautik. Yeuh, ingikeunnya baru dak. Judulna teh kaindahan alam. Gunung ngajangkung, kacida endahna. Langit biru ngahias jagat raya. Angin ngahili-hiwir. Mawah kasegaran. Ngabaturan hate nu sepi. Leuweung hejo pinuh ku kaharupan. Tongkal nangtung rapih ngajajar. Suara manuk kandenge merdu. Nambahan endahna alam ieu. Walungan ngalir jernih pisan. Taina herang tur nyegerkeun. Keindahan alam karasa pisan. Kudu dijaga urang sadayana. Oke, euy. halus pisan. Aduh saya dangu se. Suara suara banyak dari halus. Eta mah lain sajak. Tapi curhat budak nu kurang jajan. Beera atuh ku lauk. Mending balik di kapaut. Bener pisan. Aya tamu tadi undang datang-datang hayang wae jadi komentator ukang bener nak. Nes awak manigin di make baju mahal tapi bibir manis seket siga untuk bergaji. Daun pun ya aya oleh-oleh kemaraneh. Beli hayam di paruk, di talian make kawat. Gaya nama jika artis di panggung, hari ngomong juga untuk ilet kawat. Bener pisan Nes, tapi aya hiji deui, dicincan cukup panas. Aya Mary dina kolom, ditingali bari ngabahem. Gaya L di jero kolom, tapi bibir mani hasem. Masuk Pak Eko, benang ta. Sikat terus, tong dibere kasihan, Nes. Si menik kompak pisannya anak urang menik kampungan pisan. Enggak urang moleh kana di mall, lain di sisi balong, nu loba jaman sok titik ieu. Enggak, ada bili kita jauh dina jalan Nurata di Siti Bager aya nu rahet tuh omongan sorangan. Indri, kantong kalah Siti dapur tadi eukeun di sing loba nu meuli. Ibu, oh es lolina, aya nama warna-warni, aya rasa coklat jeung jeruk. Nya orang kali di sing kepoten. Ayo disusun atuh, langsung ajeng lembur. Ubui bulan sampai bentang, panon kowe bisa sate. Tunggal bulan abdi teang, tunggal kowe oge hati. Si puci burung laukna sedih panci, nyaredet hate ningali ngaplak caina. Oh itu saha ngalangkung tunggal engki, nyaredet hate ningali sorot socana. Ini halus intan suara anak ibu. Menunggu harus kuat, nah ulang siap angkat ya, ayo tim, akan boleh sini, siap.
pisan barudak biasana kan jam sakti mah. Beres gelis hayu urang lagi ngalangkung. Satuju ibu, mangga ibu tipayun nu ngawitan. Asli lima aduh kalapa muda. Diberilah benih di para patah. Sing marema aju macak-macakna sugan we mah aduh jadi jaminan. Asli lima uje di kelapaan. Diberilah di kecamatan. Kayu barudak es lilina Kan macam panjang anu pendek anu Anak jadi. Ayo tukang es lilin. Ayo beli. kayu barudak es lilina kayak rasa coklat dan anggur. dikasih harus si gelis paling rasa naon. Kayu barudak es lilina aya rasa coklat sareng anggur. Oh ya. Mangga iya masih tiisan loh. Jeruk dong, Bu. Sanas dong bu. Abdi hoya anggur bu. Aya nan bewo. Coklat dong bu. Kasih, Bu. Coklat. Yang anggur bis arasem. Hatur nuhun. Abdi anggur ibu. Nuhun. Anu harus Sami. Hatur nuhun, Ibu. Sami. Ya, upami ngawi-ngawi epidemi mah langkung teh awet pisan. Kurang lagi bingah bu. Rasana asa nuju konser tapi nu nontonna nu barudak hanaang. Pinter pisan anak ibu mah hayu urang ngalanjungkeun deui di lapangan bola. Baiklah. Bengikeun. Azan geus disada. Ayo nang ka masjid sana. Dia salat babarengan. Ayo atuh urang di situ ah. Kayu orang mau berselat bukan turun tanya. Nya, ayo jurang teh urang langsung ka masjid. Kayu dulu. Ayo. Yuk. Ayo bisa. Kamilatan wasalim qalaqan Aman ala talidina Muhammadin Ilahi Tanhalu bihil ruqadu Wa tawfaidun bihil umawuhu Wa tudohi lakaidu Wa tunnanu lirabahidu Wahmul awatirni Wa dusjazmut kamahu Bimali zati Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafatin bi adami kulli ma dumiya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allah di falah, Muhammad di falah,
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, selesai sholat. Iya, saya jelaskan. Tadi oke, kami kan kendaraan anjeun. Aya naon oka sigana kerja. Sababna kami sumping ka anjeun pikeun masihan informasi ka anjeun miring festival Festival naon eta? festival budaya aya rupa-rupa potensi sareng pagelaran. Wah, seru pisan. Kiraha diayakna. Sakedap deui aya festival kabunan. Ayo, arurang hadir baru dak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hari bulan ketika umat bilang tahu bukan senawan sang karun. Ayo udah season ayam sestadinan cara. Minumbu salajeng ngai kesenian tuh. Sasar-sasar ngadencing dan jalan luruk jeung kahiyuk sor. Enggak, nyandangkan adalah satu walau mangko tanpa adalah bujur sih. Lemah cair aluran perlu dijaga dibela. Surup Tinggali barudak, tinggali lilin itu barudak. Pas ngomongna orang di kadang barudak, si Karolina dari ngiri. Ayo atuh. Nyengir tuh. Dangu eta. Mending ku Geus ah. Sampurasun baru dah. Geus Pan ai 2, 3. dangu tidak eta suara bantu. Ayam di parung, kita lihat pakai kawat. Geus panjang umum. Kalian sih dari kampungan pisan orang-orang kompak. 3. Ini lu udah mati. 2, 3. Punya aku pamit ngawi tahu S5. Lupa belum dipencet. Buat naha urang siap kembali. Meanwhile, in our universe. Be, aduh. Aman coba. aman kali nggak berbulit kita.
Aman kali, Be. Aman. Ngobrol tuh banget, kabaran. Udah kali videonya jangan lupa. Aman kali, aman. Be, gimana Be suaranya Be? Gimana Be? Lu cai mau di video anjir. Kayak belawang kayak tolong kan.